Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 7 ya. Wal maqalatu tasi'ata asyarata maqala nuka 17 eta uhiya tos diwahyuan saha ila ba'dil anbiya'i kasapalina para nabi. Ati ni kana lapad ati ni kudu taat anjeunni ka kami pimadina perkara amartu anu geus marentah kami ka anjeun. Wala ta'si sareng ulah maksiat anjeunni ka kami pimadina perkara nasohtu anu geus maparina nasihat kami ka anjeun. Aya pima tegasna dina perkara da'awatu anu geus ngajak kami ka anjeun. Ila makana perkara fihi anu eta tetep dina itu ma asilahu ari kamaslahatan. Wa nahayatu sareng ngalarang kami ka anjeun amatina perkara fihi anu eta tetep dina itu ma al fasadu ari karuksakan. Jadi kieu dina maqalah ka-17 ieu dicarioskeun tos diwahyuan sebagian para nabi eusina teh kieu. Tanya diwahyuan ku Allah eusina teh kieu. Aya dua perkara. Ati ni pima amartuka wala ta'sini pima nasohtuka. Hiji kudu taat ka kami saur Allah teh dina setiap perkara anu marentah kami kana eta perkara. Nu kaduana ulah migawe maksiat dina perkara nu kami geus nganasehatan ka anjeun dina eta perkara. Dina harti pima daun tuka ilama fihi asilahu. Dina perkara anu ngajak kami ka anjeun teh kana eta perkara urusan anu mana anging dina eta perkara teh aya kamaslahatan. Teu pati-pati marentah ngajak Allah anging di dinya aya kamaslahatan. Teu pati-pati ngalarang Allah kana hiji perkara anging di dinya aya karuksakan. Jadi kitu tanya. Nah, jadi seperti eta. Eta diwahyuan ka sebagian anbiya teh, taat ka Allah ayeuna sareng ulah maksiat ka Allah. Eta wungkul. Wal maqalatul isruna ri maqalah anu ka-20 kila diucapkeun ikmalul akli ari bukti kesempurnaanana akal. Tanya eta itba uridwanillahi ta'ala turut kana karidwan Allah ta'ala. Beuh ieu wajinabu sukhtihi sareng ngajauhan kana benduna Allah ta'ala. Aya pasilapu dzalik maka ari salianti itu ikmalul akli jeung wajinabu suhti eta jununun edan kitu teh. Jadi ayeuna cirina kesempurnaan akal hiji jalma teh hiji eta jalma bisa turut kana karidwan Allah jeung bisa ngajauhan kana benduna Allah. Salianti eta maka giclek ta akalna. Junun disebutna gelo. Jalma anu tara daek turut kana karidwan Allah, jalma anu tara daek ngajauhan bendu Allah eta jalma gelo. Lamun urang hayang mung turut ka Allah maka termasuk urang teh jalma gelo kitu teh. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna sareng ari maqalah ka-21 kila diucapkeun la gurbata teu aya ngumbara eta maujud teu aya kaasingan eta maujud lil fadili ka jalma anu luhur loba padilahna wala watona sareng atau jalma anu pinternya wala watona sareng teu aya tanah air eta maujud lil jahil pikeun jalma bodoh. Ai al mutasifu sareng ari al mutasifu ari anu kasipatan bil ilmi ku ilmu wal amali jeung amal fadil eta teh eta kana kabuktosan itu mutasif eta makruman anu dimulyakeun muaddoman tur anu diagungkeun indanasi mungguh manusia fi ayyi baladin di mana wae oge negara kana kabuktosan itu si mutasif pakana maka bukti naon kullu baladin setiap negara indahu munggu itu si mutasifnya si padil teh eta watonan tanah air walau kana sanajan kabuktosan itu si mutasif eta goriban ngumbara wal jahilu sareng ari jahil eta bi khilafi dzalik sabalikna nya nyulayaanna itu makruman muaddoman. Jadi ulah sieun lamun urang teu eureun ngaji heg loba ilmu heg bisa ngamalkeun kana ilmu maka eueuh tempat anu asing eueuh bahasa ngumbara
kabeh oge tempat urang keur pikeun jalma-jalma nu kasipatan ku ilmu jeung amal. Lobakeun matak ilmu euy. Lobakeun amal urang kaalusan. Sabab naon? Di mana-mana oge eta si fadil, si mutasib nya bil ilmi wal amal makruman muaddoman. Eta jalma teh pasti dimuliakeun mugu manusia. Jadi di mana-mana ge eueuh gurbahnya, eueuh ngumara henteu diasingkeun, moal diasingkeun eta jalma teh. Di mana oge ya Allah, ya Rabbana bener euy tempoh guru-guru urang. Ini ka ditu mulia, ini ka dieu mulia, ka ditu ka dieu tetep bae mulia sabab kunaon ku ilmu jeung amalna. Kitu guru urang. Sabalikna ayeuna anu jalma nu bodo mah di dieu di tempatna di tanah air manehna di lembur sorangan diasingkeun da ku kabodohanana. Tuh nya. Lain diasingkeun merasa terasingkan nah kitu nya. Jadi manehanana ngarasa kaasingkeun ku sabab eueuh pangabisa. Gitu. Jadi kaayaanna jalma nu bodo mah di mana bae oge tetep teu dihiraukeun ku batur. Jadi salilana ngarasa kasulitan, maka ngarasa dina hatena teh ngarasa diasingkeun. Nu akhirna capek sorangan. Matak mending keneh jadi jalma pintar urang teh euy. Bari amal kana ilmuna. Wal maqalatu saniyatu wal isruna ari maqalah anu ka-22 eta kila diucapkeun. Saman lapad man. Man sing sajalma kana nu kabuktosan si man bitaati kalawan taat ibadah indallahi munggu Allah eta qoriban anu deukeut kana kabuktosan itu si man eta bainan nasi tetep dina antara manusia eta goriban anu ngumbara. Aiman tegasna jalma istana anu geus ngarasa tentrem betah itu si iman bistigoli taatillahi taala ku katungkulna taat ka Allah taala soro maka jadi si iman eta mustawhisan nya anu ngajadikeun pangabetah nya lain ustasan anu ngajadikeun leres anu ngajadikeun mustauhisan anu ngajadikeun giras anin nasi jauh ti manusia. Tah ieu nya yeuh. Sing saha jalma anu taat ayeuna ibadah ka Allah, taat ka Allah eta teh deukeut jeung Allah. Nya. Lamun urang ayeuna taat terus ka Allah eta sabenerna mah keur deukeut jeung Allah. Kana bainan nas goriban jeung jauh jeung manusia. Lamun bener-bener jalma lamun maksudna kieu nya saha jalma anu geus ngarasaan kumaha nikmatna taat ka Allah. Naon nyibukeun diri taat ka Allah maka eta jalma bakal ngarasa deukeut ka Allah jeung ngarasa asing jeung manusia teh. Kusabab naon? Kabiasaanna terus deukeut jeung Gusti Allah. Jadi goriban kitu euy bainan nas goriban ke asa asing dari hareupeun manusia teh. Sabab naon kabiasaanna taat deukeut jeung Allah. Eta sejatina gitu. Jadi kaya kieu saha jalma anu geus ngarasa tentrem ku katungkulna taat ka Allah maka eta jalma jadi ngarasa giras jauh ti manusia. Kusabab naon? Leuwih resep. Kan kitu nya. Ayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati goirihi. Sejatinya cinta itu lebih memilih babarengan jeung nu jadi kekasihna nyaeta Allah tinimbang ayeuna babarengan salian ti kekasihna nyaeta manusia ya kitu. Tah eta nya. Wal maqalatu salisatu wal isruna ari maqalah nu ka-23 eta kila diucapkeun harokatu taat ari pergerakan taat ibadah ka Allah eta dalilul ma'rifati ngajadikeun dalil keur pikeun makrifat. Kama anna harokatal jismi seperti sanyana barobahna jisim eta dalilul hayati nuduhkeun kana hirupna.
Bergerakna urang dina taat berarti eta ciri urang teh makrifat. Sakumaha tah kamaripatan urang ka Gusti Allah, sakumaha urang gerakna dina taat. Maka sakitu ukuranna ge. Sapertikeun ayeuna barubahna ayeuna jisim gerakna eta teh ciri bahwa urang teh hirup gitu. Lamun ciri urang ayeuna beraktivitas loba berarti tah geus bisa nemongkeun yakin tah jalma hirup teh. Wal mana ari manana mah eta anna ityanal abdi kana sanyana ngalakonanana si abdun atau ata kana taat lillahi taala ku Gusti Allah taala eta alamatun cirina ala ma'rifatihi kana ma'rifatna si abdun lillahi ka Gusti Allah. Tah eta nya. Paida kasurot maka di mana loba naon atau taat kasurot maka loba naon al ma'rifatu ma'rifatna. Wa idza qolat maka di mana saeutik naon itu taat qolat maka saeutik itu makrifat. Li anna dohiro kana sahanyana dohir eta miratul batin enteungna hate. Kitu euy cenah. Lamun ayeuna jalma geus ngadatangkeun taat ka Allah, maka eta geus bisa dicirikeun eta teh cirina makrifat ka Allah. Eta cirina jalma teh deukeut nyaho ka Allah, makrifat teh kitu nyaho ka Allah. Lamun ayeuna di mana leuwih loba taatna ka Allah, maka loba marifatna ka Allah. Maka leuwih loba nyahona ka dat Allah, di mana saeutik taatna, maka saeutik tah nyahona ka Gusti Allah. Sanyana dohir eta teh mangrupakeun enteungna hate, enteungna batin nya dohir. Jadi lamun hayang nempo dohirna manusia, hatena manusia, tempo we tina raut wajahna. Tah eta raut wajahna mewakili penderitaan hatena. Atau mewakili kabunga hatena kitu. Wal maqalatu rabi'atu wal isruna rimakola ka-24 eta qola ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khotoya ari indungna sakabeh kasalahan eta hubud dunya. Cintana kana dunya. Munculna ayeuna ti kasalahan manusia ku sabab ayana resep kana dunya. Wa hiya sareng tu dunya eta mah perkara zada anu tambah itu anil hajati na pangabutuh. Jadi disebut dunia teh anu tina leuwih pangabutuh. Lamun ayeuna dina sebatas pangabutuh mah itu lain dunia. Nya jadi kewajiban urang neanganna. Tap leuwih tina pangabutuh eta disebutna dunia. Asalna kasalahan manusia eta teh tina resepna kana dunia. Wa aslu jami'il fitani ari asalna sakabehna ayeuna balai eta manul usri nyegahna tina 1/10 wa zakati sareng zakat tegasna mah zakat. Sareng zakat wahada sareng ari aslu jami'i eta atpun eta min atpil ami tina ngatapkeun am alal khosi kana khos. Hada teh tina manul usri jeung wa zakah hadinya. Li anal usro karena sanyana li anal asro karena sanya usro gitu 1/10 eta khosun tangtu bizuru'i kana pepelakan wasamari sareng buah-buahan wa zakatu sareng ari zakat eta syamilatun anu ngawengku lidzalika kana itu zuru jeung simar wali zakatin naqdi sareng kana zakat emas perak wal an'ami sareng ingon-ingon nya wali zakatil badani sareng zakat fitrah. Jadi asalna timbulna fitnah teh eta urang sok tara daek ngaluarkeun zakat. Nah zakat juru atau zakat mal. Tadi dia ayana usru wa zakah kana usru itu teh disebut atap am alal khos. Atap am alal khos. Nah nya li'anal usri karena saanyan usro saanyana 1/10 usro eta khosun di zuru eta matang tungkul ke zuru wasimar. Jadi 1/10 mangan saukur ke pepelakan urang jeung buah-buahan. Ari zakat mah ngawengku kana sakabehna aya emas perak, aya naon, aya sesatoan, aya zakat fitrah jeung sajabana matak disebutna atap am alal khos. Atapkeun zakat kana usri, zakatna am, ari usrina khos. Nah gitu. Mudah-mudahan urang sadaya diraksa ku Allah tiasa istiqomah ibadah ngalaksanakeun sagarupa nu dicarioskeun lembe. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ngopi.